Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun soleh soleha kumaha kabarna. Mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Alhamdulillah wilujeng tepang deui di pangajaran bahasa Sunda kelas 4 sareng Ibu Dewi. Dina materi dinten ayeuna bade diajar ngeunaan kecap panyeluk. Nah, naon sih ari kecap panyeluk teh? Apa ya kecap panyeluk itu? Yuk kita belajar bersama-sama. Tujuan pangajaran dina dinten ayeuna nyaeta anu kahiji hidep sangkan tiasa ngajelaskeun artina kecap panyeluk atau anak-anak bisa menjelaskan pengertian atau arti dari kecap panyeluk. Yang kedua, siswa tiasa ngadamel kalimah dina kecap panyeluk. Artinya, anak-anak bisa membuat kalimat dari kecap panyeluk. Kecap panyeluk. Kecap panyeluk nyaeta kecap anteuran anu maksudna ngebrehkeun rasa. Umpamana wae lantaran ngarasa reuas, nyeri, atoh, ambek, sedih, kecewa, jeung sajabana. Yang artinya, kecap panyeluk adalah kecap atau kata yang menunjukkan atau menjelaskan rasa. Rasa apa? Yaitu contohnya rasa sedih, kaget, senang, marah, kecewa, sakit, dan sebagainya. Nah, jadi ingat ya anak-anak, kecap panyeluk itu adalah kecap atau kata. Kecap itu dalam bahasa Indonesia disebut kata ya. Jadi, kecap panyeluk itu adalah kata yang menunjukkan sebuah rasa. Rasa apa, Bu? Yaitu yang tadi, bisa rasa kaget, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Contoh kecap panyeluk. Di slide aya sababaraha contoh kecap panyeluk. Saleresna masih kene seueur langkung ti genep ieu tapi ibu pasihan genep contoh. Nu kahiji aya euleuh. Kata euleuh biasana nunjukkeun rasa kecewa atau kaget. Ih biasana nunjukkeun rasa sedih. Aduh biasana nunjukkeun nyeri atau sakit. Ah biasana nunjukkeun rasa kecewa. Hore biasana nunjukkeun kata bahagia atau atoh. Asik oge sami biasana nunjukkeun rasa bahagia. Nah, tapi anak-anak henteu salawasna atau tidak selamanya misalnya kata euleuh itu menunjukkan rasa kecewa, tapi bisa juga menunjukkan rasa kaget atau rasa sedih. Itu semua tergantung pada isi kalimatnya. Jadi jangan terpaku oleh satu pandangan saja. Misalnya, euleuh itu menunjukkan rasa kecewa. Tidak selamanya bisa menunjukkan rasa kecewa, tetapi bisa juga menunjukkan rasa sedih atau kaget. Itu semua tergantung pada isi kalimatnya. Nah, supaya anak-anak bisa lebih jelas, ayo urang tingali slide salajengna. Titenan contoh di handap. Perhatikan contoh di bawah ini. Kalimat anu A, euleuh geuning isuk keneh geus datang. Dina kalimat anu A aya kecap euleuh. Kecap panyeluk euleuh. Nah, kecap euleuh dinu kalimah ieu ngagaduhan arti rasa kaget. Karena naha kaget? Karena geuning isuk keneh geus datang. Jadi kata euleuh dina kalimat ieu teh mangrupakeun rasa kaget teu nyangka geuning isuk keneh geus datang. Kalimat B, ih sugan teh lain anjeun boro reuas. Nah, dina kalimat nomor B aya kata ih anu dina kalimat ieu mah kata ih eta teh nunjukkeun rasa reuas sami. Poin C atau kalimat C. Aduh,
Nyeri atuh, nepak teh tarik-tarik teuing. Nah, kata aduh dina kalimat nomor C nuduhkeun rasa nyeri. Saumpama ditengetan, kalimah anu ngagunakeun kecap panyeluk ditulisna di tungtungan ku tanda panyeluk. Artinya, apabila diperhatikan, kalimat yang menggunakan kata panyeluk ditulisnya diakhiri oleh tanda panyeluk atau tanda seru. Jadi, akhir kalimatnya diakhiri dengan tanda seru seperti dicontoh ya. Sakitu anu kapihatur, hatur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui minggon payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.